Sampurasun baraya sadesa dulur salembur baraya sajagat wilujeng tepang deui sareng Dewageng Channel. Ayeuna ekskavasi bade nuju Mbah Jangkar. Let's go. Mana tuh? Tuh geus sabaraha geus aya lila ini. Tadi nayaknya. Nektor euy belah dieu mah. Nektor. Ya tunggu. Aduh. Wah, ngeri ye. Mana baturna tuh? Sugan teh geus sarejo. Sugan teh geus sarejo. Iya. Lah kenceng sih. Bapak tani. Duh. Jika di batur mah da eueuh jika kieu teh. Geus serba mesin. Ini di mana itu? Ini nangoh atuh. Nangoh ya, guys. Sawah nangoh. Ini punya. Ya mepai galengan. Ke mana jalan ieu? Oh itu euy. Oh ka dieu bener. Oh betul mah pare kieu teh teu dirabut. Jadi beuki loba beuki dieu teh. Pare leuweung teh. Pare leuweung ieu. Jagongan gitu teh. Ya pare leuweung. Keur urang mah. Hah? Itu lumayan perjalanan baraya. Kudu mapai sawah jeung galengan. Kebon. Lah.
Kadi itu. Ih. Cici. Kadi itu. Kadi itu. Kok dari hider heula sana. Kemana? Kada japo lah ya perlu. Kumaha tuh? Aya naon, aya naon. Lempang. Oh, ngadongeng. Oh, ada kok dari hider heula, aya perlu pisan. Hmm. Paling kita lohor mah tuh. Insyaallah ya. Heeh. Aya jelema nelpon tuh. Oh, Dari hider. Bade teu naon Malangbong naon atuh. oh jauh itu. Heeh, bete. Moal ngalilakeun bae. Berapa ingat lohor? Oh nya. Ek ngobrol. Erek ngobrol unggul. Heeh. Atuh ngabohong ngobrol. Nya waduh. Heeh. Oh, bahaya nah, Sok. Ayo bangun ini perempuan. Cek orangnya juga turun gunung anjingnya gane euy. Anu mah kopi ge ada percuma apa mana itu. Dia pakai anjing kan. Ah iya itu dia. Wah, dia ngotong deh wae. Wah, gandeng na ini. Mengaruhi Jang. Ngaruhi. Ayolah. Kurkuriak. Aduh, iya nemeng digogogan anjing. Ayaku hayang seuri jeung sieun. Gogogan anjing mah seuri jeung sieun. Sieun. Wah, ieu tanggal arba pelakan warga kadieu teh teh sawah juga teh di pelakan arba gak hanapna loba balong tuh. Wah si juga leuweung keneh ini abdi lah ieu mah kebun warganya. Tuh jalan ke ditu anak tanah ini suku jauh ke warga gitu. Goblok. Anjing mangkur. Wah guys, digogokan anjing guys.
Baraya inilah wilayah kawasan atau napi wewengkon Eyang Jangkar, patilasan Eyang Jangkar. Ayeuna wangeureuh wae. Aduh. Udah pasti barali ka dieu anjingna tuh. Anjingna barali ka dieu. Pasti. Ah mun teu peuting euy resep. Hi. Hi. Mun teu peuting meureun. Wah, bebaung kieu. Aman, awi masih aman, kai masih kene. Tuareun. Awi ge mah tuareun ge. Luas sangka eta mah tuar. Tapi masih aman sakieu mah. Tanggal kamu geus aman tuh. Oh, teu tah mah. Loba keneh kawung mah. Tuh. Itu tuh tinggal kerantuy itu. Woi, jempling. Woi. He. Oh, iya, bukti retem. Hei. Cicing. Nah, kasih Aldi. Oh, minum lah begitu. Nah. Cicing di dia, disaung heula. Oke, dulur sadaya ayeuna tos dugi ka wewengkon wilayah patilasan Eyang Jangkar. Ieu salah sahiji sesepuh anu ngarawat di ieu patilasan Eyang Jangkar. Ayeuna berdasarkan adab
urang nepangan heula ka sesepuh anu ngaruat sareng ngarawat di patilasan Eyang Jangkar. Mangga. Lu saricing aya teu di sarana orang keur ngomong. Punten. Kunci Jang. Di mana istirahat Pak? Saung eta we lah. Baraya sadayana urang kumargi sesepuhna kareusan nuju keluar. Urang istirahat heula we sambil ngantos. Di dia Jang, di saung Jang. Saung ye. Anu uci panas euy. Nah, dia kon lantera merah. Anjir. Aduh, Ayo, bang kompor. itu mau. Itu loh. Itu mau orang pan kantongna tuh. Sugan ada biasana terekam mana atuh. Dia ngubaran meureun.